Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fayajibu lillahi ta'ala al-wujudu. Kamari urang kes uninga bahwa sakur-sakur jalma mukalaf tanpa pandang bulu. Wajibna wajib ain atau napi fardu ain kudu makrifat. Makrifat teh nyaho dari nekankeun jeung apal dalilnya. Nah, masalah apal dalil nama aya rincian deui. Lamun memang teu mampu mikiran dalil, iman nasah teu dosa. Lamun mampu mikiran dalil tapi tidak ngaji karena dalilna, maka tetap iman nasah ngan dosa kusabab teu ngaji dalilna. Wajib naon ma'rifat kana naon ma'rifat kana aqaidul iman. Aqaidul iman teh nyata sifat-sifat anu wajib, anu mustahil, anu menang di Gusti Allah sareng di para rasul Allah. Anu jumlahna teh sadayana aya 50. Kaya akidah khamsin disebutna. Akidah anu 50 teh madhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ahli sunnah wal jamaah. Sawar guruna para guru di Mesir hampir 90% umat Islam di dunia teh ahli sunnah wal jamaah. Berarti 10% sesakna teh nya sejen-sejen aya nu Mu'tazilah, aya nu Jabriyah, aya nu Qadariyah, aya nu Karamiyah, aya nu Musyabbihah, aya nu Syiah, sareng sajadina lah. Nah, itu teh 10%. Bari jeung hampir 90%-an, kan tadi 90% Ahlussunnah wal Jamaah. Hampir sebagian besarna eta teh mazhab Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Mengikuti mazhab Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dina bab akidah teh. Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah anu di urang-urang di awas ini wujud gidam bako teh sanes di dieu wungkul di dunia di belahan sanes ge sami wujud gidam bako pedah teu dilagamkeun kieu da lagam kieu mah produk lokal ieu mah ya apa jadi itu mah nya komedi itu memang aya nagamna nagam bahasa Arab tapi teu langsung wujud gidam bako gitu. Fayajibu lahul wujudu wal qidam. Seperti itu lah. Ada orang langsung wujud di dalam bakal. Dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari teh urang sakedik heula ya memperkenalkan heula Abu Hasan Al-Asy'ari saha kan gambar Imam Syafi'i entos terangnya. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abi Yazid bin Hashim bin Abdi Manafnya. Nah, itu kemarin terus terang. Ayeuna urang perkenalan heula ka Imam Asy'ari. Urang teh ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nanti urang mazhab Imam Abu Mansur Al-Maturidi kitab-kitabna jarang diawas. Padahal sami itu teh. Geus nama sami. Jadi kapungkur di suatu masa awal abad ke-4 aya tilu ulama nu hiji di Irak, nu hiji di Mawar an-Nahar, nu hiji di Mesir. Eta teh sadaya pemahaman tentang akidahna ngeples sami pisan. Ahlussunnah wal Jamaah. Kan santos abad ke-4 mah. Sateacan abad ke-4 lah. Akidah teh acan dibukukeun secara rinci gitu nya beserta dalil-dalilna karek ngepingkeun we nyarios di guru kieu aya dalilna ge henteu nepi ka dirinci gitu nya henteu dirinci didudukukeun kita mulai di abad ke-4 we mulai aya pembukuan masalah akidah lengkap jeung dalil-dalilna sareng dalil-dalilna lengkap bab akidah teh naon we nu kudu diyakini teh dirangkum deui disusun deui dikumpulkeun. Nyata tilu imam ieu jauh daerahna berjauhan tapi sami mazhabna. Saya Ahlussunnah wal Jamaah nu hiji di Irak
di Basrahna, nu hiji deui di Mawara'an Nahar Transoksiana, terus muka tiluna deui di Mesir. Nu hiji manu di Irak Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Ali bin Ismail bin Abi Bishrin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Jadi aki nu kasalapan teh sahabat Nabi. Aki nu kasalapan teh. Kasalapan nu kadalapan aki nu. Nya bukan mah nyambung teh ka sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi. Sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari teh nya kapercaya jadi gegedean sahabat kanjeng Nabi ge diutus dakwah ka Yaman. Teu pati-pati diutus dakwah lamun memang teu dipercayakan ku kanjeng Nabi. Nasabna sae. Nah, terus naon namanya tanya sawu sapali ulama Imam Ibnu Madini nyarioskeun qudatul ummah arbaatun, bahwa penghulu umat kanjeng Nabi Muhammad teh aya 4. Sahawae Umaru, hiji Sayyidina Umar, wa Aliyun sareng Sayyidina Ali, wa Abu Musa bin Imam Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, sareng kaopatna Zaid bin Sabit. 4 ieu sok jadi rujukan dina setiap masalah-masalah santos kanjeng Nabi. Eta ini keagungan akina turun ka incu-incuna, terus akidah sahabatnya turun diwariskeun, diajarkeun deui ka para keturunan dugi ka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nami asli nama Ali. Abu Hasan teh Al-Asy'ari teh Ali nami asalna. Nami aslinya. Nah, nuju usia ti Ali kene dugi ka usia 10 tahun mah masih ngaos karena naon namanya akidah-akidah anu diwariskeun ti para sahabat. Ali kene. Tapi kapukeun mah usia 10 tahun ge pemikiranna pas luar biasa. Kelas Imam Syafi'i we. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab hadis Muwatta. Orang ngecak amplop pisan kitab hadis nu kumaha. Gara-gara kana apa. Tapi di rumah di Mesir emang diaras gitu. Kitab-kitab. Tah, naon ulangi deui. Duwi ka 10 tahunan gitu. Ngawas madhab-madhab masalah akidah anu diwariskeun ti para sahabat. Tata 10 tahun ibu nate nikah. Datos wafat ramana teh. Ibu nate nikah deui ka seorang tokoh Mu'tazilah. Mu'tazilah teh secara garis besar mah lebih mengedepankan logika, akal. Jadi kita Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, imam urang teh nanti posisinya di tengah-tengah. Aya nu saklek teuing kana zahir keterangan agama, zahir nas wa yadullahi fawqa aydihim, wa Gusti Allah boga leungeun. Dengan Gusti Allah luhureun leungeun makhlukna. Ning eueuh ditinggal teh. Kan di ari kubatur mah gitu. Eta teh leungeun Gusti Allah sing luhureun. Tapi ditinggal kan leungeun Gusti Allah. Nah, kusaware kelompok mah gitu ya dulu di itu leungeun. Bahwa kan Gusti Allah teh bawa leungeun boga bitis. Jadi ane greng di aras, turun ka langit kumaha. Eta teh di manaan secara zahirna wungkul. Sakti mah we. Aya nya kelompok-kelompok gitu. Tuluy nu hiji deui make akal wungkul eta mah. Ngagedekeun kana akal. Cek akal teh ka hati ah. Noh, henteu cenah. Eueuh sanajan cek peribasana aya keterangan di agama. Teu mungkin cek akal teu mungkin. Aya Mu'tazilah secara garis besarna kita Mu'tazilah teh terlalu mengedepankan kana akal. Tah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah teh kitab nu akidahna bari diaos ku urang menginduk tadinya biasa menengahi antara dua kubu ieu. Jadi ku Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari mah akal teh digunakeun tetep kudu digunakeun. Akal kudu digunakeun dina memahami agama. Tapi dina pemahaman teh ulah labas teuing. Lamun cek agama dalilna pasti kieu
maka akal terus kutiasa naon-naon. Terus kutiasa naon-naon. Namun cek agama mungkin bakal aya hari akhir, akal kutiasa naon-naon kutiasa nolak. Dan memang akal henteu memungkiri karena kemungkinan ayana poe akhir. Nah, itu seperti itu. Dan Imam Abu Hasan Asy'ari sareng dua ulama anu di tadi mawara'an nahar sareng di Mesir ya berhasil menggabungkan karena antara nas keagamaan sareng akal. Nu hiji mah condong teuing kana akal, nu hiji mah kana Al-Qur'an dan hadis ini. Akal itu dipakai seperti yang tadi teh yadullah fawqa aydihim. Leungeun Allah di luhureun leungeun makhlukna, hamba-hambana. Kumaha? Ditinggali di leungeun kumaha tuh. Berarti artinya itu leungeun juga leungeun urang. Eta nu pemahaman anu sesat seperti itu. Nah, Imam 10 tahun ya. Pas 10 tahun ibu nate nikah deui ka seorang Mu'tazilah, Muhammad bin Abdul Wahhab deh. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jubai kan ieu mah. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jubai. 30 tahunan ya, diuruk ku Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jubai. Imam Abu Hasan Asy'ari tadi ajarkeun madhab Mu'tazilah. Bahkan Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri jadi kokojokna sok ngagantian bapaknya ini bapak terekna yang gitu nah aya debat ieu jeung gitu cenah jeung paham jeung kelompok sejen ladangan ku ujang apa mah geus percaya ka ujang gitu lah ya pas jadi kaki tanganna. Tapi dina suatu hari Imam Abu Hasan Asy'ari teh ngimpen duka suatu hari, duka satu malam, suatu waktu artinya. Bila suatu waktu Imam Abu Hasan Asy'ari teh ngimpen tepang sareng Kangjeng Nabi. 3 kali tepang teh. Ngimpina sami itu kene. Yang cenah. Gera tulungan mazhab anu diriwayatkeun ti kami sabab eta teh mazhab anu bener. Kitu we. Saur Kangjeng Nabi teh. Terasa Imam Abu Hasan Asy'ari teh ya Rasulullah kumaha cenah abdi rek ninggalkeun akidah anu geus 30 tahun diteuleman ku sabab ngimpi jeung Kangjeng Nabi ku sabab mimpi ieu kuring rek ninggalkeun akidah anu selama ieu geus diteuleman 30 tahun bakal hese Kangjeng Nabi bakal hese saur Kangjeng Nabi dina teh tong hariwang mazhab anu diriwayatkeun ti kami eta teh mazhab anu bener. Sok we maneh geura nanti persiapkeun ngazan gitu nya rek ngabela mazhab anu diriwayatkeun ti kami melalui para sahabatna. Pasti ditulungan ku Gusti Allah. Nah, tidinya mulai aya kegelisahan. Akhirnya nanya we ka bapakna. Nya bapak terena teh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jubai nanya teh kata rasanya luar biasa ya. Tentang 3 orang nu hiji maotna dina kaayaan kafir, nu hiji deui maotna dina kaayaan mukmin, nu hiji deui maotna keur leutik keneh can balik. Nah, sebenarnya ieu 3 jalma ieu engke di akhiratna bakal ka mana? Nu mukmin, nu kafir, sareng budak leutik. Kan budak leutik mah berarti nu can balik. Kan can kata klik acan ya. Can kata klik acan. Kumaha cenah ieu engke pangbalikanna ka mana? Oh, cek bapakna teh. Cek bapak tereng. Anu mukmin mah jelas ka surga. Nu mukmin ka neraka. Ari budak leutik mah eta mah ku sabab can amal. Ku sabab can dosa. Can dosa can amal eta mah aya dina manzilah bainal manzilatayn. Aya dina tempat antara surga jeung neraka. Aya jadi di Mu'tazilah mah paham teh aya tempat antara surga jeung neraka. Ari Ahlussunnah wal Jamaah mah keyakinan teh sakumaha dina Quran jeung hadis pangbalikan jalma kafir ka neraka, pangbalikan jalma muslim ka surga. Tah, jalma budak leutik ka surga. Budak leutik ka surga. Nah, terus kumaha cenah mah lamun budak leutik teh protes. Gusti Allah kenapa aku dimatikan kecil-kecil?
aku juga pengen masuk surga. Aku juga pengen masuk surga. Kenapa dimatikan aku teh kecil kene gitu nya, dan kecil lain kecil kene, sehingga aku teh tidak bisa iman, tidak bisa amal. Lamun orang mau nangis gede mah bisa amal, bisa iman, gitu asup surga. Kumaha jawabna cenah teh Gusti Allah ngajawabna. Cek bapak teh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubai. Oh cenah, nu mantak kamu di paehan kecil-kecil. Ieu mah sambil ieu nya diterjemahkeun nganggo bahasa Abah Ongkong. Dina kitab namanya bahasa Arab. Ieu mah nanti nganggo bahasa Abah almarhum al-maghfur lah. Seperti itu nyaritakeun kisah. Kalau kamu dimatikan kecil-kecil, nanti kamu mati ke neraka. Matinya dewasanya kamu kafir. Makanya kamu dimatikan kecil-kecil. Gak apa-apa, sehingga ke surga juga, yang penting gak akan neraka. Manzilah dengan manzilaten. Itu cenah jawabna. Bakal dijawabna ku Gusti Allah teh. Cek Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubai. Dulu kumaha cenah lamun anu kafir protes. Ya Allah, kenapa aku dimatikan kolot-kolot? Ya, kenapa enggak dari kecil? Baik atuh teu ka surga ge nu penting mah teu ka neraka. Gitu. Ari kecil kene makan beureun abdi teh manzilah bainal manzilatain teh. Teu ka surga oge nya teu ka neraka. Itu disiksa. Kumaha Gusti Allah ngajawabna? Bisa ngajawab. Itu bisa ngajawab dah. Bisa ngajawab itu. Nya Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubai itu. Nya ari kitu mah surga neraka eta mah di panangan mama cenah. Cek mama cenah ngatukeun surga jeung neraka teh eta mah. Abdi mah geus dugi ka sembet dieu we mama. Ngiring kana pendapat mama teh. Ngiring kana mazhab mama Mu'tazilah teh. Abdi mah katandih nyimpen sareng Kanjeng Nabi 3 kali di tepangan piwarang ngabela mazhab anu diriwayatkeun ti kami. Tah kami mah antos bade liren cekap heula. Mending mentong ditanya kitu ge. Jawab. Akhirna Imam Abu Hasan Asy'ari ka Masjid Jami. Pengumuman. Wahai ayuhan nas. Pengetkeun, saksikeun abdi kaluar, abdi tobat tina mazhab I'tizal, mazhab Mu'tazilah. Bade lebat ngabela kana mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab anu diriwayatkeun ti sahabat. Akidah-akidah Kangjeng Nabi anu diriwayatkeun ti sahabat, tabi'in atau tabi'in. Kami ngalepaskeun akidah Mu'tazilah, sakumaha kami ngalepaskeun baju gamisna dibukakeun, alungkeun. Berarti dinya we mulai naon teh menyusun deui yang pelajari deui hadis-hadis anu katampi ti sahabat bari menggunakan logika akal digabungkeun sehingga mulai disusun tah tinggal sifat wujud dalilna ieu dina Al-Qur'anna ieu dalil akalna ieu. Soalnya naon bisi aya jalma nu teu percaya Al-Qur'an. Jalma nu teu percaya Al-Qur'an didalilan ku Qur'an nya moal mahi moal daekeun. Akhirnya dipasihan dalil nganggo akal cik logika anak ieu. Tangtieun kapayeuna ge dibahas dalil-dalilna. Mudah-mudahan we kahartos. Nya teh kahartos ge teu sawias. Ngan ieu mah nyoba-nyoba bisi urang teh teu apalkan dalil teh kusaha teu ngawas teu bilih kitu cing dosa teu ngawas mah ari tos dicobian ngawas mah kitu nya. Teu mahi keneh wae. Anya mah teu naon lah gitu. Tah nu 50 akidah etanya mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan nu di Mawar An-Nahar Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Terus anu di Mesir Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Aya kitab-kitabna eta gesan. Nah di dia memang jarang diawas gitu. Di dia memang jarang diawas. Nu urang mah ya fokus we mazhab Asy'ari lah gitu. Mazhab Asy'ari. Da sami wae. Alhamdulillah orangnya mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Imam Asy'ari. Hampir 95%, hampir 90%-an Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tong daek udah digoda ku mazhab-mazhab nu sanes gitu. Entos
terus sing bagus nya wujud tidak bako sing bagus yang ayah sebentar ayo kembali ke Quran dan hadis apa wujud tidak bako mau ada dari sananya ya emang deh sahabat Nabi man tak wujud tidak bakoan gitu ya kan secara inti ya wujudnya terus dibahas idamna entos sejabi disusunkeun deui dirapihkeun deui ke Imam Abu Hasan Asy'ari. Nah mana atuh 50 teh wah tasna ya jadi teu kabur 50 fayajibu mangka wajib cek akal pasti bukti moal henteu ngan pandangan hukum agama ngawajibkeun ka sakur-sakur jalma mukallaf kudu makrifat la lillahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala naon al wujudu sifat wujud hartosna aya jadi wajib di dieu wajib cek akal Gusti Allah wajib wujud dari pandangan hukum agama ngawajibkeun ka sakur-sakur jalma mukallaf kudu nekankeun bahwa Allah teh wujud. Jangan wujud aya, wujud teh aya. Bari ayana Gusti Allah teh wujudna wujud anu wajib. Wujudna wujud anu wajib ayana. Ari urang mah mungkin ayana. Makhluk mah mungkin aya, mungkin eueuh. Ari makhluk mah mungkin aya, mungkin eueuh. Ari Allah mah wajib ayana. Di mana dalilna? Cek akal heula tentang Al-Qur'an. Orang gunakan akal orang heula. Masih berfungsi. dianggap mikiran bab ieu gitu. Ku Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dina kitabna Al-Lumah. Memang gadul kang aya kitabna Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ge ngan urang mah jarang ngaos langsung kana kitab babonna. Karena kitab langsung orang mah tas jadi we gini tas jadi aya kita nya di bumi ge aya itu maksudnya dari Imam Abu Al-Asy'ari itu nya urang tapakuran awak urang heula sorangan ulah waka nunjuk kanu jauh nyawang kanu anggang urang tinggalan heula di diri urang teh asana tina naon air mani sperma ieu teh jadi jelema teh apakah dengan dirinya sendiri atau aya nu ngajadikeun pasti aya nu ngajadikeun kan sabaraha sese atuh sakali sebrotan deui sakali sebrotan asup kana rahim teh nu berlomba-lomba teh sabaraha sese sabaraha induk teh naon teh naon teh but naon teh coba itu ge naon sel-selnya sel-sel sperma teh sabaraha miliar gitu nya bukan miliar bukan juta nya seueur lah gitu nya tapi nu berhasil mah hiji jadi nu berhasil ada teh di setiap tahapan teh dijadikeun nanti kusaha apakah eta teh jadi sorangan lamun kendakna sorangan pasti ke jadi teh moal kieu. Lamun ka hayang sorangan jadi teh moal kieu. Oh jadi teh hayang teh udah sampai rupa hade. Hayang. Man urang teh bisa naon-naon da ku Gusti dijadikeun kieu gitu. Ngan sakieu-kieu na. Bari jeung sakieu teh pangnujuh-nujuhna jang urang teh. Tah urang teh teh hayang urang sugan pesen hayang gitu nya hayang boga mata dua, hayang boga cepil dua. Kir sperma keneh teh. Kir sperma keneh. Henteu. Jadi teu punya kehendak teu bawa ka hayang nangtukeun hayang kumaha, hayang jadi kumaha henteu. Kena sperma eta. Bahkan anu teu jadi acan di spermanya. Sanajan unggal poe digarapna. Bukan gitu nya. Ini seueur nya maksudna teh seueur nu kacarioskeun selama bertahun-tahun belum punya anak. Ari ieu nu karek kawin geus langsung. Super cenah asup langsung nampel. Memang tahun-tahun eta teh tanda bahwa nu nyiptakeun jalma teh hakikatna Gusti Allah. Eta teh diciptakeun gitu. Kayak tawaka Gusti Allah na gitu. Eta teh diciptakeun, aya nu nyiptakeun. Lain jadi kusorangan, lamun jadi kusorangan mah gitu. Nu kawin teh bakal langsung boga budak.
Kalau dia bakal langsung guna. Bari jeung lamun jadi kusorangan ini bisa ngarobah diri sorangan, nya jadi nanti bakal sakumaha kahayangna kelahirna teh. Tapi dina buktina kan berbeda-beda. Nah, itu berarti aya anu nyiptakeun. Aya anu nyiptakeun, aya anu ngersakakeun, aya anu nyiptakeun cai man itu jadi jalma. Jadi jalma. Saha anu nyiptakeun? Nah, akal mah kan nepi ka dinya. Pasti aya anu nyiptakeun. Pasti aya anu nyiptakeun. Datang agama, datang wahyu ti para nabi anu nyiptakeun manusia teh, alam dunia jeung sakabeh teh Allah. Asmana teh Allah. Ya, dia mutang jadinya urang teh asalna ti mana? Yang urang teh tina asalna sperma. Sperma jadi jelema teh menang kahayang sorangan atau diciptakeun. Itu diciptakeun. Pasti aya nu nyiptakeunna. Tan nyiptakeunna saha? Eta mah akal nepi ka dinya. Datang we pawuruk ti agama anu nyiptakeun jalma teh Gusti Allah. Diperkuat dina ayat Al-Qur'an. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya dina bumi teh aya tanda-tanda kakawasan Gusti Allah pikeun jalma-jalma anu yakin. Jeung di diri aranjeun kabeh ge eta ge aya tanda-tanda kakawasan Gusti Allah. Nya di diri urang, nya urang tadi nya mikiranna kitu. Bahkan dipertegas dina surat Al-Waqiah, afara'aitum ma tumnun. Coba bejakeun ka kami. Cai mani anu disebrotkeun ku maneh ka rahim. A'antum takhluqunahu am nahnu khaliqun? Apakah aranjeun anu nyiptakeun jadi jelema teh? Atau kami nu agung anu nyiptakeun jadi jelema? Simani eta teh itu diperkuat dina Al-Qur'an. Eta teh diciptakeun ku Gusti Allah. Dalilna eta nya pamina pakuran dina diri urang nu nyeuwirah heula. Tapi dalil-dalil tina ayat-ayat secara umum bumi sareng misalna aya deui gitu. Aya deui. Dalil aklina tadi orang secara logika perpindahan tina sperma kana jadi jelema teh nya tahap-tahapan akan jadi nanti daging kimpel gitu. Terus jadi tulang belulang. Terus nya dibungkus ku daging terus jadi jelema lah gitu rupa-rupa. Bari jeung nanti jadi lagi itu langsung breg sadayana bertahap teh kan ya. Bertahap. Ada teh ku Gusti Allah henteu nyiptakeun sarana. Mereka dari aku yang ditambah aku dari ngakui tadi ayat Al-Qur'an. Di surat Al-Waqiah, afara'aitum ma tumnun. Jika nu jorang gitu nya. Coba bejakeun ka kami. Cai mani anu disebrotkeun ku maneh. Kan di Al-Qur'an teh gitu, cai mani anu disebrotkeun ku maneh ka rahim. A'antum takhluqunahu am nahnu khaliqun? Nah, anjing anu nyiptakeun jadi jalma atau kami nu nyiptakeun? Da cimani lagi kami nu nyiptakeun teh. Surat Al-Waqiah. Dan eta dalil aklina seperti itu bahwa jadina sperma jadi jalma teh aya nu ngajadikeun. Aya nu ngajadikeun. Nu ngajadikeun saha? Eta mah butuh piwuruk ti agama. Asmana teh Allah. Terus dina Al-Qur'an dalil naklina afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Khaliq anu nyiptakeun. Aya nu nyiptakeun. Kami nu agung Gusti Allah. Eta dalil naklina. Jadi dina bab akidah teh aya dalil akli, aya dalil nakli. Seueur dalil-dalil masing-masing. Nah, jadinya urang teh yakin bahwa aya anu nyiptakeun. Aya nu nyiptakeun asmana teh Allah. Bari jeung wajib ayana. Kiraku geunya ari ciptaan aya nu nyiptakeun teh aya kan moal mungkin teh kahati. Nah, eta cara aya dua cara. Eta cara nu kahiji arbabud dalil. Arbabud dalil eta mah ma'rifat ka Gusti Allah teh dengan cara dalil. Jadi ma'rifat ka Gusti Allah teh aya dua cara. Hiji nya dengan cara
al-kasfu wal iyan mukasyafah ieu mah langsung dibukakeun ku Gusti Allah dibere ilmu. Ieu mah pikeun jalma-jalma anu hatena teh bersih. Seperti para nabi langsung dikasih. Para wali oge gitu sak aya al-kasfu wal iyan langsung dibukakeun. Aya deui nu bidalili wal burhan marifat Gusti Allah teh nganggo dalil. Nah seperti tadi carana di pikiran ke orang teh salimani jadi jalma teh itu jadi kusorangan anu ngajadi teh sanu ngajadikeun. Nah ayatna kumaha aparo itu mah eta cara marifat Gusti Allah teh dengan dalil sehingga urang teh meyakini aya pencipta anu teh Allah. Intinya we Allah teh wajib aya. Urang yakin Gusti Allah teh wajib aya. Ayana wajib. Beda jeung makhluk, ari makhluk mah teu wajib aya. Urang mah teu wajib aya sabab bisa aya bisa eueuh. Geus aya teh eueuh deui urang mah makhluk mah. Ari nu wajib aya mah Gusti Allah. Pasti aya moal kapiheulaan ku eueuh, moal kasusul ku eueuh. Kan wajib aya nama. Nya Gusti Allah mah kan wajib aya, wajibul wujud. Wajib aya, wajibul wujud. Nah, wajibul wujud mah moal kapiheulaan ku eueuh. Jeung moal kasusul ku eueuh. Samemehna teh henteu eueuh heula. Aya we Gusti Allah mah. Jeung moal ke kasusul ku eueuh. Moal maot, moal aya maotna, moal aya eueuhna. Beda jeung makhluk, ari makhluk mah mungkin wujud, mungkin ayana, mungkin aya, mungkin henteu. Artina ayana teh kapiheulaan ku eueuh, bari jeung ayana ge bakal lamun geus aya teh bakal kasusul ku eueuh. Bakal kasusul ku eueuh. Eta sifat wujud. Wujud Gusti Allah teh wajibul wujud anu wajib ayana. Ari wujudna makhluk mah wujudna makhluk mungkin we wujud mungkin aya urang teh mungkin wae aya jeung mungkin eueuh ngan lamun ngitung kana dikersakeun ku Gusti Allah maka dina waktu anu tos dikersakeun ku Gusti Allah jadi wajib aya anu teh da moal mungkin perkara anu dikersakeun ku Gusti Allah teu jadi. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Sakur-sakur perkara anu dikersakeun ku Gusti Allah wujud pasti wujud, anu teu dikersakeun ku wujud moal wujud. Nah, kira-kira ngandalilan wujud Allah ku kitu ka atas teh. Dari akalna logikana tadi cimani ya. Gampang. Cimani. Terus dari Al-Quran tadi surat Al-Waqiah musafi awas lawan kira krisis. Para ayat itu matumun karena ke akhir makin. Antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Aya tanu nu wajib jeung mukallaf mah dina sifat wujud teh. Nu wajib nih kudu nekadkeun, kudu makrifat bahwa Gusti Allah teh wujud, bari jeung wujudna teh wajib. Eta wajib, nu wajib yang urang makrifat teh minimal nepi ka sakitu. Nu wajib teh ditekadkeun ku urang, dimakrifatan ku urang, Gusti Allah teh wujud aya, bari jeung ayana teh wajibul wujud. Eta minimalna nu kudu diyakini ku urang, dimakrifatan ku urang. Jadi tadi apa dalilnya teh? Kami aya di dalilna teh mah. Dalilna ieu mah jarang dalil ngaluarkeun dalil sapertos kieu nya. Biasana aya berah Iya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allahul ladzi khalaqa. Iya. Iya. Iya, seperti itu. Nah, ieu mah ku Imam Asy'ari kitu nya ta. Kadiri urang heula we cenah, ulah wakan nyawang kaluar. Kadiri nya ciptaan anu lebih besar ni urang heula we gitu nya. Di diri urang heula. Sabu dina Al-Qur'an gitu, wa fi anfusikum afala tubsirun, jeung dina diri arang jeung tadi aya tanda-tanda katawasan kana. Afala tubsirun nah henteu merhatikeun gitu. Saperhatikeun.
Imam Asy'ari mulai didiri urang heula. Nah, ari wujudna mah tos yakin gitu nya. Urang teh nya dina bab naon teh apal nyaho jeung yakin mah ditegakeun entos. Dina bab dalilna atas dia aya atas gitu. Insyaallah atas di ditambah ada dalil-dalil nu sanes deui dan entos kakumpul. Nah ngahaja ngadatangkeun dalil anu cai mandi ieu teh karena memang ieu mah langsung tina kitab babonna. Langsung tin Imam Asy'ari na dicontohan seperti itu. Kita hidup nak hidup kan dan lu kan babon layan kan sikap teh karena pikiran kene wajib wujud Gusti Allah wajib aya bari jeung ayana wajibul wujud ari ayana urang mah mungkinul wujud Allahu a'lam bissawab wujud kidam baqaw kulli hawadisi qiyamu binafsi wa daniyat qudrat irada ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayat sami'an basiran mutakaliman bil fana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa baki alana wa qara wa adilana bidinina tawasalna bitalubi tawasalna bitalimi antar zuko nawasiha wa antar zuko abita wasul kubawasan abita wasul kupengurukan mugi Gusti paparinan kajam